Iya tuh ke mananya? Oh, kaneh baik. Di jalan gitu. Mana lele jangan anu maraban. Wah, di jalan meureun. Buluk kemana ya buluk? Bujang jongko, nak bere jatah kain. Meuli kopi. Tolong bae, das jelema edan. Astagfirullahaladzim. Aing boga janji untuk belikan kopi. Lain si banget lah. Lah aing kagak burut bae lah. Bisinya nangguan bae. Kagak burut bae lah. Tah, buluk edan tak datang tah. Bro. Sorry bro je. Kaburangan soalnya karena udah ngees. Oh, heuh, tenan naon? Di mana ya janji sih meuli kopi? Oh bro, tenang, selaw aya ya. Wih, boleh, mantap. Ada yang meuli kopina? Bro je duitnya ya, jeung beli kopi mah ya. Aing nangguan di dieu nya. Atuh aing meuli heula nya. Oh. Aduh. Geus yeuna ya. Kasaung. Tapi aing cari kanan moalnya. Padahal mah kamari anak macana dilepaskeun ku aing. Ah, mau cau baik itu aing. Sugan bae mang saling teh nyari kanan aing. Ja anak macana dilepaskeun ku aing. Ah, kaditu aing. Luk ya kopina ya. Weh, mantap bener. Ada lo banget sia kak, kos bol kotok mun geus ngopi mah. Abo eta ngomong main ceplok-ceplok bae. Huntu sia tak koneng sikatan. Bener mah. Ini motor pakai mogok segala deh lah. Mana bengkel jauh. Suwe nah. Ya mah mamang nukur kamari nanya ke imam Pak RT ya. Naonnya eta motorna? Mogok itu. Sampeurkeun apa ya? Naon mang motorna? Mogok cong. Gimana ieu nu bengkel? Ah dihareup mang. Ayo cong antar. Oh ayo mang kurang diantar. Ah, motor mang. Mogok kan? Oh, mogok. Lah, motor gitu yuk. Belum be. Bos, tahu tak? Naon ya? Lah, tuh dulu bae. Jadi mah cau. Emang aing monyet gitu. Emang monyet. Naon tuh? Subuh. Nah, anak macan heula ah.
anak macan aing ke mana nya? Kok sih? Wah, kunyatu pasti ya dibawa. Aing nanyakan ke nyatu lah. Eta anak macan aing kemari kemana tuh? Aya, tenang be. Aya. Tapi ayana di mananya? Jadi tengenahan hati aing. Lah, aing tanyakeun bae ka si nyatu. Tuh, aya. Tapi di mana? Aya, tenang, dicokot. Hayu gara cokot. Kaditu. Kayak kula nyokot. Pacul bawa. Kita mau pacul. Aing teh mau pacul. Oh, entah budak. Daripada pacul aing leungit, beli bawa ku aing. Oh, nya. Mau balik becong lah, jangan bengkel lagi nutup lah. Woi, aing mana yang bae? Aya di dio. Naon tuh senean aing? Tadi dipayakeun bae papina. Aing kada itu. Ilu ka mana tuh? Geus ruk, ilu bae, suka nang duit deui. Ayo berangkat ke saung. Ayo. Bos. Yo anak macana. Aing teh tah nyokot anak macan. Tapi nu dibawa ku naon si buluk jeung si gundul tuh. Tenang heula bos. Eta sabenerna nu kamari dibeli lain anak macan. Tapi Lah, diukulat tadinya tah. Kurang jelas amat. bos, kena buluk bae nu ngajelaskeun dah. Iya Mang Sarim. Nu kamari kukula dijual teh ya. Sebenarnya lain anak macan. Tapi kunaon lu? tapi anak meong. Tuh. Pan cicing bae. Udah gua. Eta budak geus nipu aing. Ho nya.